Apa kabar? Hei. Wah, pergerakannya sampai ke mana? Tak masih jalan di tempat. Kurang macan aya pergerakan euy. Tapi masih dipelajari heula ilmuna. Wow, kayak gitu masa kalian atuh pelajari ilmu ikhlas. Naon hubungan atuh? Kapan bisa ikhlas nerima kenyataan? Kenyataan naon? Kenyataan bahwa orang bakal jadi pemenang, nak. Udah geus bisa ngebonceng si Intan gitu. Jadi geus ngerasa menang. Teu bisa kitu wae, men. Ah, pucuk dicinta ulah pun tiba. Sata, Panjang tikoro. sata. Nah, tembok. Cik urangnya gerak, diajarin ikhlas. Assalamualaikum Muhti. Pasti rindunya. Pasti atuh dah ciwok ngangenin dah. Padahal mah miss call wae dah auge ngartos. Teu kudu repot-repot nelepon. Aci mong teh nyawa naon atuh? Teu ngartos abdi mah. Lamun teu ngartos mah izinkan AA untuk menerjemahkan katana. Da urusan rindu mah paling sulit dimengerti. Keke, aya aci mong teh nuju ke danau. Tinggal di karios atuh. Menik kitu. Tudenya urang nate kalang ngalantur. Abdi mah nelpon sote bade miwarang ojek. Da amal lain tukang ojek atuh nih. Oh, nyamun atuh. Nyaan put. Kamari karek papanggih sajak papanggih deui. Sate. Cintan. Nu nanya. Anjir gitu. Terus mandi? Atan, Mandi atuh. mal mandi dah lauk di anggur hanyut. Baik. Urang kerbungan hate. Coba urang kajuru. Syukur atuh. Kang, kamari nempo teu awewe nu di ojek kurang. Nya, kumaha kitu? Tah, pas turun teh nanyakeun geus sorangan. Kumaha tenap? Butuh domba. Pak, we nu dipikiran aja. Terus naon tuh? Ya pikiran we ayeuna ku di dinya. Puji awewe anu nanyakeun lalaki bari jeung sarua lagas. Nyarek naon deui? Deui, naon deui? Ai mencik maneh kumaha play? Deui. Sarwana. Imam moal pati-pati nanyakeun lamun eueuh hate kadua leutik mah. Maksudna naksir. Iya. Pengawadul sorangan mah. Piraku nepo ge karek harita jebas saliwat monya. Pan dari mata turun ke hati teh geuning. Nya kitu. Iya, bisa jadi. Sok tah ayeuna mah sorangan tinggal maju bisa kode tah. Kakak surah seri we atuh. Sorangan nyakeun aya ser atuh ka awewe. Nya aya balaka urang mah mindar. Urang mah rumah teh di rumah boga. Sangsara ke dunia. Sementara zaman ayeuna mah segala duit.
termasuk bogoh oge karena loba duit. Jadi urang era Tong era pedah teu boga duit. Sabab ayeuna mah loba nu teu boga ka era karena duit. Jadi masa mah moal salah mawa. kumanya urang mah leutik hate. Masa urang mah jelema susah. Teu kudu nyarikeun urang kumaha susahna ayeuna. Sabab aya kalana awewe zaman kiwari dihareup siga nu peduli, tapi di tukang keprok bari jeung seuri. Nya kapan ari nempokeun batur mah? Tong sok nguruskeun hirup batur, moal aya tungtungna. Lamun urang rek nguruskeun hirup batur, sakalian uruskeun jeung pangabeutuna. Dulu jeung weak we lah. Mohon. Maaf lah. Balik we. Ojek. Oh, hayu, bade ka mana teh? Eta pangan si Ajo sampai ya. Oh, hayu. Nah, kemananya si Jotangnya? Emang ayah itu ah? Suka calon itu hari lah. Bang, 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 bang. Ayah? Saya puguh duka pami inujung ngarit mah. Coba atuh ditelepon. Da tegaduhan HP saya mah. Beda eta mah hiji budak ngora teh unik. Unik kumaha? Nyaku si teteh we cobi bayangkeun di zaman ayeuna anu sakitu ahengna masih aya keneh budak ngora anu teu tiasa motor, anu teu gaduhan HP. Tapi sanes teu kaboaleun ini teh. Oh, unik ya. Napak abdi rada penasaran deh. Terus bade kumaha teh ayeuna? Puih dewe lah, kana sok tos deui. Oh, hunayu atuh. Neng Intan. Kenalkan, saya Cepriana alias Cemput. Nu paling satia salembur. Jeung sabunderanana. Iya kan? Put, ngomong. Maaf. To the point aja. Aku teh punya harapan kesorangan. Ke kamu maksudnya. Harapan. Nya, uhun. Iya. Aku berharap suatu saat nanti semoga sesehanmu dan sesehanku akan bercampur dalam satu tulang yang sama. Maksudnya kumaha sih asal lieur?
Turun Oh, hun sani. Lihat, bisa ngomong Sunda orang karena kurang hese ngomong. Atunya meureun da urang Sunda, nyata apa? Betul. Lain ngomong apa campur-campur di galotek. Put, sekarang anak share gitu. Patnya bakat orang sekarang kayak kata-kata mutiara pakai bahasa Indonesia ke nyampaikan perasaan cinta ke mereka. Expected bahasa Sunda kayak bisa. Put, cinta mah ngan lain seukur kata-kata. Cinta mah butuh pembuktian. Sangkan pelaminan teh lain seukur impian. Nya sih tapi nih sabarna mah berat euy. Coba sainganan yang intan teh. Tapi nya orangnya ngawajarkeun lah. Caket tempok orang oge nya neng intan teh istimewa. Istimewa. Kan kade Put. Kadang datang rasa kecewa teh ti si eta anu ku sorangan dianggap istimewa. Mending jomblo, bebas. Bebas naonna Bebas regalo irah wae ge.